Astagfirullahaladzim. Abah mah hebat ngesewen kieu aya nama kuring mah bah resep kajal mano resep digawe komo sok ngingu domba mah engke kuring rek ngirim domba ah ka abah sajodonya keun be. Alhamdulillah. Semangat pagi berolahraga 3 jam sebelum beraktivitas. Kita harus sehat, bugar. Ini adalah quality time saya. Gak boleh ada yang ganggu. Walaupun ada warga yang menyapa, mohon maaf. Saya mau diem aja karena ini quality time saya. Saya gak mau diganggu. Domba-domba kuring di angon-angon kuring. Domba Kuring tiap berat 100 dikasih 1 juta. 1 juta. Tapi bah, ngomong-ngomong 1 juta, sing horeng teh butuh duit bah, jangan beli tanah numang miskan. Abah bawa garut mana apa ka sapopoy kur ngarit atuh. Kelah. Tapi kan boga domba timang Kang Dayat di mana? Lah gagabah eta teh domba batur, eta titipan amanat eta teh. Kan nu penting mah teu nyahoeun Kang Dayatna bah. Oh, ini nya. Nya bener kan? Nya geus atuh bah. Abi ayeuna aya ka pasar hewan. Heeh. Ngajual domba. Tah ke duitna mun dibelikeun kana tanah nu mangmiskan teh. Kade ulah loba omong maneh ka batur eta ngajual domba. Moal. Nya geus atuh nya bah. Abi ayeuna aya ka pasarnya. Heeh nam, kade Siap bah. Ayo. Kitu we nya eta teh atuh salam-salam ka kolot. Salam. Heeh. Salam. Salam kumaha? Kieu yeuh nya. Assalamualaikum barisa salamat. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Geuning kitu gawe maneh eta ka kolot. Duh. Bingung domba heueuh eta amanat di KDM ek dijual ku budak. Kumaha aing ieu? Asa kenal? Asa apal? Pak, Asa kenal? ayo siapa? Ariel Noah. Oh, bisa ajis gagap. Oh iya mah udah si abah atau apa bos tanahnya Sumuhun. terus di mana? Tinggal di Paji. Tinggal di Sura yuk. Cair, terus ngajual tanah dimangmiskan. Hebat iya mah Tuh. wah iya si abah sehat. Alhamdulillah sehat Haji. Haji sehat. Alhamdulillah sim kuring ge sehat. Nyatu udah meureun abi teh lain teh sono nya. Nya Sibuk teh geuning oh Paji. nya Duluannya pokoknya mah sing sukses selalu salamna kasih abahnya. pasti sukses mah amin. Mohon Siapa siap. Haji? Ayo Pak Haji. Iya mah asa mencurigakan budak teh. Jadi inget si abah. Kalau sudah tiada baru terasa punya domba dijual sama anak durhaka. Katempo dina irungna ge kempes gitu. Jadi kan bohong. Engke sore mah kalau ngobrol si abah kan itu Si Abah amit-amit anak durhaka. Si Abah mah so amit-amit gitu. Bah. Rumah teh geus dijual. Ayo. Sebenarnya abah teh euy ngarasa bingung ku dijualna domba teh kumaha alun KDM ka dieu nanyakeun domba. Kumaha abah ngajawabna Ya engke? gitu we biasa. Nu penting mah ayeuna kieu bae. Kan tanah mangbisan geus dibeli. Oh. Tah bah, kan hanya kal. Tanah teh gamblung. Tah kita berdua ya mersihan tanah. Siap? Nah, siap bae atuh ari abah mah. Mantap. Hayu atuh. Gaskeun. kangen kasih abah. Pasti domba nangis lobang seanakan atau dak. Aya si abah nanti imahnya. Parang nama Araya, pasti aya di imahna meureun.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi salah repi. Di mananya? Di kebon itu si Abah mah. Bang teh yang kana kebon kamari sugan aya di ditu. Sebenarnya nama Abah teh era jeung sieun ku KDM teh. Oh iya tanahna teh. Nu mana? Ini mau Mang Udin. Anu Lain, itu tulis dijual. Lain Mang Udin. Batas teh ieu cek Mang Biskan teh cenah. Heeh. Itu nu Mang Biskan. Tapi mesin geus anu ngababat halusnya. Oh abi kamari. Oh. Bah. Abi teh puyeng bah. Wawahnya punya lerang ke abi. Ieu geus cakereung gitu sare. Oke, hari kitu mah tuh. Mantap. Kebenaran capek. Sare. Gening dah bener si Abah keur di kebon euy. Abah mah Oke. rajin euy Bah. Damang. Alhamdulillah. Aduh. Sehat Abah sehat. Alhamdulillah, kumaha Papa sehat? Alhamdulillah. Sono ka Abah ya Mohon. simkuring. Abah nuju ngabawa di kebon saha ieu? Ieu teh pun anak kenging meser tak engal keneh meserna teh ieu. Luar biasa berarti sukses anak Abahnya. Ayeuna budakna di mana? Namanya teh bade istirahat heula cenah lalieur cenah. Dijangkar kehead. Abah dititah digawe. Budak gogoleran. Duka masalah gogoleran nama datras kok ditu. Aduh anak muda teh kitu. Cik urang sapeurkeun ka ditu. Astagfirullahaladzim, ieu budak bapana digawe ari manehna nyase kieu. Tong jadi anak durhaka ari maneh teh. Agawekeun kolotnya. Pak Haji kunaon kalaparan datang-datang marah-marah gak jelas. Lain kitu, ieu kuduna budak ngoran nu ngababad teh, lain kolot digawekeun ade budak nyase kieu. Teu pantes anak muda mah. Kela Pak Haji apa tuh masalahnya si Abah tinggal di anu di titahna biasa-biasa aja. Nah, Pak Haji mah Yo, ari ngaran kolot mah nyaah kana menjadi budak. Kuduna budak anu ieu teh. Anu ngartikeun teh lain kalah kitu nya iya asal janji marah-marah gak jelas tanpa tahu masalahnya. Abi teh lieur Pak Haji sok tanya ka si Abah bener henteuna. Abah, sok di Abah. Aya naon Pak Haji? Ari Abah ridho ku budak dititah kitu. Nya ari salaku kolot mah meureunan ridho bae Pak Haji. Oh, bener ieu mah. Budakna malingkun hangi manuk ieu mah. Bah, budak ieu mah. Kudu diasupkeun ka barak budak ieu mah, Bah. Ari Abah ridho ku budak di kitu-kitu. Nya ari salaku kolot mah Pak Haji penginten ridho keur mah cenah tadi teh budak teh rieuteun. Oh, rieuteun. Ngomong-ngomong, ari domba Bah geus anakan sabaraha hiji? Ya bingung Abah teh heueuh da kumaha atuh. Dijual ku Abi. Kehead sia. Ini adalah Dewan Komedi, cerita sehari-hari yang bikin happy. Jangan dimasukkan ke dalam hati, karena ini adalah sebuah komedi. Mari kita happy bersama Dewan Komedi.